Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala dina surat Al-Kautsar sareng surat sebelumna nyaeta surat Al-Ma'un membuat perbandingan antara jalma munafik nyaeta jalma anu ngabohongkeun kana agama sareng jalma anu bener-bener turut taat dina agamana. Jadi melalui dua surat ieu urang bisa menilai apakah diri urang teh geus termasuk umat Kangjeng Nabi anu taat kana agamana atawa justru sebalikna urang malah termasuk jalma-jalma anu ngabohongkeun kana agama. Na'udzubillah min dzalik. Mana perbandinganana jalma munafik sareng jalma-jalma anu bener-bener mukmin sejati numutkeun dua surat ieu. Wajhul muqabalati sareng ari wajah atanapi aspek perbandinganana annallaha ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wasofa parantos nyipatan atanapi memberikan sifat al-munafiqina pikeun jalma-jalma munafik fi suratil mutaqaddimati dina surat anu terdahulu nyaeta surat Al-Ma'un bi arba'ati umurin dengan 4 perkara. Jadi dina surat Al-Ma'un Allah mensifati jalma mukmin teh ku 4 sifat. Tinggal wae akurkeun mudah-mudahan nu 4 sifat ieu ulah aya di urang. Lamun anu 4 sifat ieu aya di urang berarti urang kaasup jalma munafik. Na'udzubillah min dzalik. Mana sifat jalma munafik anu kahiji? Al-awwalul bukhlu. Ari anu kahiji sifat jalma munafik teh nyaeta koret. Wa huwal muradu sareng ari anu dimaksud atanapi anu nunjukkeun dalil bahwa sifat munafik teh nyaeta koret min qaulihi ta'ala nyaeta tina firman Allah ta'ala dina surat Al-Ma'un alladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayah alladzi nyaeta jalma-jalma yad'u yatima anu menghardik anak-anak yatim sareng mencegah mere makanan ka fakir miskin. Hiji tah. Jadi ayat eta nunjukkeun bahwa jalma anu embung mere sedekah ka anak yatim, embung mere sedekah ka fakir miskin etalah jalma munafik, jalma anu ngabohongkeun kana agama. Numatak Imam Muhammad bin Idris atanapi anu dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sok sanaos beliau hidupna miskin akan tetapi lamun suatu ketika beliau punya rezeki teu geunah pasti hayang buru-buru disedekahkeun. Malahan upami aya seseorang anu meminta ka Imam Syafi'i, pek Imam Syafi'i teu gaduheun. Mukana ngadadak beureum saking ku isin kusabab teu bisa mere, teu bisa mantuan ka batur. Ieulah imam urang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anu kudu ditiru sareng dicontoh ku urang selaku anu ngaku jamaahna atanapi pengikutna. Nyakitu deui Syekh Abu Bakar As-Sibli radhiyallahu anhu anu terkenal dengan sebutan Syekh Sibli. Beliau adalah seorang waliullah
atuh waliullah mah eueuh nu koret kabeh ge balalager mentak lamun aya nu ngaku wali tapi koret geus tong dianggap tong didenge wadul berarti walina. Wali mah tong boro disebut koret ku batur. Hiji waktu Syekh Sibli nuju calik weh tersantai meureun cek urang membari wiridan. Tiba-tiba hati kecilna ngomong kieu, Sibli anjeun mending koret geus jadi wali oge. Ditemalandi ku hatena sorangan, aku sih kaula disebut koret sakitu geus loba oge barang gere ka batur. Cek hatena keneh, heueuh bener anjeun mah koret nya ge kitu-kitu ge. Terus saur Syekh Sibli yang geus atuh lamun bener kaula koret engke ku kaula urang buktikeun lamun suatu saat Allah masihan rezeki ka kaula ku kaula bakal langsung dibikeun ka fakir miskin untuk membuktikan bahwa Syekh Sibli henteu koret. Urang ge pan kadang sakitu sok ngawangkong sorangan hate jeung hate teh urang. Dohir mah dohir ngajait. Dohirna mah keur ngajait pan. Ari hate mah ngacapruk sorangan ngawangkong. Ih, urang lagi kan kitu. Keur salat oge keur salat. Hate urang ngawangkong aja jeung hate urang deui ka mana-mana ngalayang. Sawaktu sababaraha hari ternyata benar Syekh Sibli menang rezeki aya mere duit 50 dinar. Begitu menang duit 50 dinar untuk dipake balanja ka supermarket. Inget kana carita anana, kamari hate urang ngomongkeun koret cenah. Urang buktikeun bahwa Sibli lain jelema koret. Terus keluarlah ieu Syekh milarian jalma anu pakir, uralang kuriling neangan jalma pakir arigo kapanggih jeung jelema pakir anu keur dicukur. Kemudian ieu duit 50 dinar teh anu geus dikantongan dikaresekan dipasihkeun ka orang pakir anu keur dicukur rambutna. Kang cek urang mah ieu wayahna candak abdi bade sedekah artos. Cek orang pakir anu keur dicukur teh boy eta duit loba amat. Kaula mah teu biasa narima duit saloba-loba kos kitu, pasihkeun we eta ka tukang cukur. Kemudian ku Syekh dipasihkeun ka tukang cukur, "Mang, ieu abdi bade sedekah artos 50 dinar wayahna candaknya." Cek ieu tukang cukur teh, "Aduh hampura Syekh, kula mah boro-boro dibere duit teu puguh-puguh. Ieu lamun aya nu datang ka dieu hayang dicukur pek jelema miskin, jelema fakir, kula mah geus embung narima ongkosna ge, geus teu hayang dibayar ke tukang kunu miskin mah keun antepkeun. Sedekah we kula mah. Matakan boro-boro hayang narima duit loba kos kitu. Teu biasa kaula mah nyakelan duit loba kos kitu." Akhirna ieu Syekh Sibli milarian deui lah jalma fakir anu daek narima sedekah 50 dinar. Kan hanjakal teu kapanggih jeung Kang Herman teh, lamun kapanggih mah jeung Kang Herman dicokot eta duit 50 dinar. Lumayan. Tapi ternyata kitulah takdir Allah. Saparantosna Syekh Sibli kukurilingan milarian jalma fakir bade dibere sedekah 50 dinar teu manggih-manggih. Akhirna ieu duit anu 50 dinar teh balawar we dibabetkeun ka Sungai Tigris anu aya di Irak teh geuninganan. Pusing lah cek Syekh teh. Yarek sedekah duit 50 dinar ka jelema fakir beuneu daekeun. Ari teh disedekahkeun kaula sieun disebut koret. Da puguh ieu hate ngomong wae koret, akhirna geus we dipiceun lah ieu duit pusing. Eta lah waliullah mah seperti kitu. Embung disebut koret teh, embung memiliki sifat hina, sifat tercela teh. Sok sieun kaasupkeun jalma munafik. Sebab waliullah mah tahu jeung meyakini bahwa
jalma munafik akan mengalami siksaan anu berat ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, urang ge kuduna kitu saeutik-saeutik picenan sifat koret teh. Da ari ngaran sakaligus mah hese micen sifat koret teh. Sebab lamun urang teu berusaha micenan sifat koret, bisi urang dicap sebagai orang munafik, naudzubillah min dzalik. Wasani sareng ari sifat munafik anu kadua, tarkus sholati nyaeta ninggalkeun salat. Wa huwal muradu nyaeta sakumaha anu dimaksud min qaulihi tina firman Allah taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wallahu a'lamu bimuradih. Maka cilakalah bagi jalma-jalma anu salat nyaeta jalma anu melalaikan tina salatna. Jalma munafik mah rarese ditah salat teh loba alasan, sibuk gawe tialah, ieu tialah, itu tialah, sagala rupa jadi halangan. Akhirna mah salat mah ngan bari satengah kapaksa teh. Iyalah nu diancam fawailul lil musallin, naudzubillah min dzalik. Wasalisu sareng sifat anu katilu, ar-riya'u nyaeta jalma anu hayang dipuji, hayang katempo ku batur pis sholati dina salatna. Wa huwal muradu min qaulihi eta anu dimaksud tina firman Allah, alladzina hum yura'un nyaeta jalma-jalma anu berbuat ria, hayang kapuji batur atawa beramal mengharapkan pujian batur. Eta ria teh lain ulah ketemu batur. Aya tetangga tara ka masjid ditanya, kunaon mang tara ka masjid salat teh? Urang masieun ketemu batur. Panteunang ketemu batur teh ria. Eta mah salah memahami makna ria. Warabi'u sareng ari anu kaopat ciri jalma munafik teh nyaeta man'uz zakati, embung ngaluarkeun zakat, baik zakat anu sunnah atanapi zakat anu wajib. Wa huwal muradu min qaulihi etalah anu dimaksud ku firman Allah Subhanahu wa taala, wa yamna'unal ma'un, embung mayar zakat, embung mere sedekah. Nah, kemudian ciri jalma munafik eta dibandingkeun jeung ciri jalma anu saleh, jalma anu taat dina ayat dina surat berikutna nyaeta surat Al-Kautsar. Fadzukira sareng dicarioskeun fi muqabalati dina perbandinganana an salatihim sahun, jalma munafik mah dititah salatna teh lalai, hararese arek salat teh. Qauluhu maka Allah berfirman dina surat Al-Kautsar, fasalli marintahkeun salat. Nah, ciri jelema taat mah daek ngalaksanakeun salat. Wa fi muqabalati sedengkeun ari perbandingan alladzina hum yuraun jalma-jalma anu ria, qauluhu firman Allah li rabbika, kudu beribadah anjeun, kudu salat anjeun li rabbika semata-mata karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, teu hayang dipuji batur, teu hayang disebut kiai, teu hayang disebut ustad, lempeng wae lillahi ta'ala. Wa fi muqabalati alladzi yad'ul yatim, jalma-jalma anu menghardik anak yatim, wa yamna'unal ma'un jeung embung mere sedekah, embung mere zakat. Maka dina surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala marentahkeun kurban untuk dibagikeun ka fakir miskin melalui firman-Na nyaeta wanhar. Li anna badla khiyaril amwali
sebab ngabalanjakeun harta anu terbaik yuqabilul bukhla eta lawan kata tina bakhil. Hari nu koret memualdaikeun boga duit ke dibake meuli sapi jang dibagikeun ka fakir miskin modaikeun. Tapi ari jelema anu taat sanajan miskin berusaha pepereket ngumpulkeun duit hayang kurban teu mampu kurban atuh naon bae sedekah dina hari eta. Nu penting urang ulah sampai sarua jeung sifat jalma munafik nyaeta koret. Na'udzubillah min dalik. Numatak iyalah hikmahna kurban teh untuk ngabedakeun mana jalma munafik mana jalma anu taat. Sebab untuk ngabedakeun jalma anu koret embung mere ka fakir miskin, sedangkan ari jalma anu mukmin mah daek ngalaksanakeun kurban wasarfuha ilal mahawiji sareng ngabagikeun eta daging kurban teh ka jalma anu ngabutuhkeun yuqabilu man almaun ieu pikeun lawan kata tina kata man almaun. Etalah perbandingan jalma munafik sareng jalma taat, jalma mukmin sejati numutkeun dina kitab Duratun Nasihin. Pengarang kitab Duratun Nasihin ngutip ieu keterangan di Syekh Jadah. Wallahu a'lamu bishawab.